Kang, ada Kang boga duit receh teh? Mental lah abdi. Teu boga nye, teu boga duit receh. Ari duit nu teh receh? Aya teu Kang? Ai iroh. Receh gitu boga, komo duit nu teu receh atuh. Ari itu geuning Akang bisa beli rokok, duit di mana? Eta mah pamere di Pak Haji tadi. Terus itu nak resek aya kopi sarenceng di mana? Sarua, eta ge pamere ti Pak Haji bareng jeung rokok. Terus abi manggihan duit nak resek kopi 50.000, duit naon eta? Tah eta mah poho teu kaampihkeun. Oh, berarti mah milik abi nih Kangnya. Dasar komedikan square. Hah, nuhun ya Kangnya. Sami-sami. Tuh,